Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Muhammad bin Abdillah alladhi wulida di Makkah summa hajara ilal Madinah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalna minas sama. Wa qala nabiyyuna al-karim Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, zayyinu majalisakum bis-salati alayya fa inna salatakum alayya nurun yawmal qiyamah. Al-mukarramun, para kiai, para asatidzah anu kusum kuring dinarti, wabil khusus pimpinan pondok pesantren Al-Amin anu terbiasa disebutkeun namina ta'ziman wa takriman. Mudah-mudahan dipanjangkeun yuswana ku Allah, dibarokahkeun ku Allah sehingga tiasa ngabimbing ka urang sadayana. Aparatur pemerintah sipil militer yang saya hormati, hadirin jamaah maulid sekaligus jamaah Qatmil Kutub anu kusur kuring di pecinta, tergantun sadayana siswa-siswi, santriawan santriawati, baik anu laku atau anu jomblo, anu kusur kuring di hormat. Mudah-mudahan baik dengan barokah Qatmil Quran darareukeun jodohna, gampang nyaman kabogohna sehingga cepet kawina, terus ngembangkeun ilmuna. Karena di zaman ayeuna rek saha atuh nu bogoh ka santri tidak jelas, henteu jelas, paling nganjang ngajanjikeun akhirat, aku akan memberikan kebahagiaan akhirat. Lagu lanang langkung dipayun sadayana puji kagungan Allah Rabbul Izzati Zat anu maha suci, nutosna parinan mangpirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana, terutama nikmat iman sumarang Islam. Sholawat katut salam urang limpahkeun ka panutan alam Nabi urang sadayana Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dina peuting ayeuna pisan keluarga masyarakat Sumur Bandung, wabil khusus keluarga besar Al-Mukarram Pondok Pesantren Al-Amin dirayakeun hari kelahiran anak. Mudah-mudahan ia sebagai bentuk kecintaan urang ka Kangjeng Nabi urang Nabi Muhammad. Hadirin jamaah rahimakumullah. Manusia diciptakan ku Allah dari bahan yang sama. Tina taneuh dilahirkan ke dunia tanpa ada beban. Allah problem. Sebab orang can pernah ngadenge ti ibu bidan, can pernah ngadenge tinggi paraji aya orok dilahirkan nya kelantaran. Orok dilahirkan, manusia diciptakan dalam keadaan tenang, tanpa masalah, tanpa problem. Nyaho teh problem. Nanti. Tadinya kurang ngomong ayat Inggrisan situ. Siap. Jadi manusia ikut diciptakan orang nana masalah. Iku maujud. Paling santri memang kono mengkono. Allah masalah tenang. Lagi usaha menciptakan masalah manusia sendiri. Urang-urang kene menyin masalah ada urang-urang kene. Masalah orang diciptakan ke orang. Problem orang kita yang bikin sendiri. Jelas? Naon anu paling dominan ngin pusing ke awak orang, ngin masalah ke awak orang, ngin problem ke awak orang. Dicatat ku ulama tilu ngin masalah ke awak orang, ngin pusing, ngin jengkel. Pertama, hubbul mar'ah, ingin punya pacar. Pusing. Apalagi lamun teu didukung ku fasilitas. Wajah pas-pasan. Maepung. Kantong boki. Pengetahuan tidak punya. Jangan harap cinta akan datang. Betul lah. Dagang santri-santri negeri warondok dirinya, hati-hati. Muncul datang karena target sesuatu target, ulah waka coba-coba mendekati awalnya. Karena itu nyin masalah seorang pusing, Karena orang ngapalkan amil an-naul awalu hurufun tajurur isma faqat al-ba'u wa min wa ila wa fi wa an. Boga kenalan kan SMS ngapain doanya tuh minta doa mah ke kiai lain ke hijang itu dibalas
Langit anaul awalu. Hafal banget. Orang bakal pusing lamun resep ka awewe hayang ka awewe hayang boga ka bogoh awewe bakal pusing ya. Lalaki ya karena biasanya kan anu nyerang lalaki ya walaupun zaman 25 geus mulai berubah bakal pusing orang hayang boga awak rapi dipusingkeun ku awak urang laju pasien pakaian orang hayang rapi jangan jantekan kudu rapi ulah pakai baju bombe dan nanti rapi kos orang hariran maulid itu disunahkan berdandanlah yang rapi karena Nabi insya Allah akan hadir di sana amin ya Allah ya Rabbal iya bakal pusing jik ulan nolalengohan doang beren sama bangsa bujangan ABG ini pusing ge bakal pusing tidak rek budak rek setengah bayar rek kolot pokoknya mah jatuh cinta nyin pusing serangan Abah Haji boga pamajikan Mahaji Abah Haji boga karang dangora pusing pusing pasti pusing kamu lamun mahena jadi ketua masjid ukurna subuh terkunci lohor terkunci karena Bahaji mabok jangan lupa pusing awas sing hade perhatikan satu hubul marah model ayah jelema datang ke Imam Dausat. Imam Dausat adalah salah satu Sadatus Sufiyah. Pokoknya malam orang bacaan kitab-kitab Sufi bakal terkenal, bakal magi orang Imam Dausat. Salah satu pembesar Sufi selain Junaid Al-Baghdadi, selain Mutammam Al-Kandari, selain Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, qaddasallahu sirrah, mengenal Jangki Dausat. Tokoh spiritual sangat luar biasa. Kedatangan tamu Imam Dausat 20 tahun pernah bentak matana karena embung ninggali makhluk yang bernama manusia. Setiap datang sasalaman bil barakah pulang, sasalaman bil barakah pulang. Bahkan tidak jarang Imam Dausat hanya nyodorkan lengan doang, dicium pulang. Tidak pernah mandang ningali makhluk Allah. Nu dingaranan jelema. Kan jelema kan? Jelema kan ya? Asli itu. Seperti ini. Hiji waktu datanglah tamu. Assalamualaikum ya Syekh. Ayah perlu naon jang mun kira-kira bahasa orang Sumur Bandungnya kieu Bahaji kula minta syariat jeung minta barokahna ka Abah Haji ulang gitu jang kula saumur hirup hayang ngalaman sakali boga bebene cek Imam Dausat maneh pagawe karyawan pejabat atau naon kula adalah polibul ilmi santri murid sahaja jeng murid Imam Dakhili bebeja bae ka guru sia hayang boga bebe mah puguh ku guru kula pitah ka dieu minta jampe minta barokahna geus nyariat geus
nganjang atuh yang boga BBM mah geus kula nganjang ka 40 bikang nolak kula kabeh. Sontak Imam Dausat kaget, ada seorang thalibul ilmi santri jelema nu boga ilmu ditolak cinta, terenyuh hati seorang kiai. Mun santri ngadenge putus cinta hati kiai nyeri. Bisa dialami ya, ngadenge putus cinta kimuha tadi nyeri hati bangsat. Jadi hati seorang guru tercabik-cabik. Eta Imam Dausat 20 tahun teu pernah bentak ngadenge seorang talibul ilmu 40 awewe nolak mana bentak. Karunya mati boda. Begitu bentak gigisik lantaran 20 tahun matana ditutup ku sorban ku embong ningali paharaman. Ya Allah ya Rabbi, lamun urang ngadenge mama gentur Allah yarham mama sadibi di masjid timah ka masjid ditutup matana, timah ka majelis ditutup matana make sorban besi ningali awe lain mahram saking ku apik-apikna. Baheula dikiresek Garut aya hiji ulama besar Mama Busrol Karim sarua ditutup matana ku embung ingat. Ieu zaman baheula ge aya didengkot sufi salatu sufiah Imam Dausat 20 tahun teu pernah dibuka, hanya izin keluarga. Tapi ngadenge nu galau 40 bikang nu ditolak cinta muka mata. Begitu moga matana gigisik setelah jelas najotlah Imam Dausat ditunjuk sia jelema lain karena kaget nu dihareupeun teh Imam Dausat ieu mah dibawa ka salon lain salonan dibawa ke tukang pakaian lain pakaian dijampai kuai dan jampean karena naon kulitna dicaritakeun ku ulama lain siwat sulam kulitna hid hideung mah tegang keneh hideung mah aya kakana hideung keling kulit dekik. Oh, cek Imam Dausat ieu mah sanajan digosok kuring sok ge moal bersih. Mending hanya kulitna doang mah rupa tidak mendukung di mana pipi di mana letak irungnya kunaon tarang jeung irung mah cuma tarang. Imam Dausat jadi Imam Dausat sialan tak dahil ngirim murid di kos dia guys asana mama manjur sampai yang dia ya Allah ya Rabbi cek Imam Dausat jang ulan saha ngaran Mansur Mansur tadi kieunya daek cicing di leuweung kaget Mansur ngomong gitu bener Kiai kalau memang pantas kawin jeung monyet ulah wae kasinggung jangan daek tuturkeun omongan mama cicing di leuweung cungtung di leuweungnya rek naon mama ya cekel tasbih cekel sorban baca ieu doa
ulah waka dibuka lamun can datang kaleuweung baca sing loba baca sing loba baca sing loba terus baca entik nak kumaha kiai bakal kula boga bedena baca ilangan ente bisi kula dibaca jomblo kan sampai batu ya yes tak imam Ustaz lempang ke gunung Tujuh lempang hutan pokoknya nehangan nu jauh di manusia lempanglah Mansur acung lain acung iya Mansur begitu manggih cai nu herang cukup aing jang dahar jang nyambung hirup maya asal nginum ningali tempat nu sakira-kira aman dibukakanlah surat di Syekh Dausat sejak kita usah begitu dibuka bacaan singkat tapi padat la haula wala quwata illa billahil aliyyil luar biasa lah sugan aing mah surat Yusuf Imalah haula Ima doa tidak berdaya asing ngomong sih dibaca kulantaran mulut geus eueuh deui jalan aing kudu kumaha deui baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim la haula wala quwwata illa billahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim tiba-tiba jelek aya awet menang 120 poin. Assalamualaikum waalaikumsalam. Wow ini saubur umur diuluk salaman kubika tapi kok digeraleuweung ya kayak dia eueuh iman pintir anak gitu ingatnya saha anjeun ulah awewe di paling mana seberang gunung kunaon aya di dieu firna kayu kunaon nanya kula karena kula resep tasalira teu mungkin kan pernah aya bika ngomongkeun resep ka kula kuari nanya anjeun normal atau henteu sebab lamun normal pasti moal resep ka kula normal lagi kenalan hayang kenalan besi gue kenalan ini nomor HP nya maksudnya atosan macalah haula wala quwata illa billah atosan yuk urang rumah tangga bejeng kula kabita jasa kuat teka hati aing teka hati tiba-tiba kadengelah suara diceli Mansur ya Mansur oh iya suara Imam Dausat istaqim kama umirtu teruskeun naon nu diperintah ku kula wala taltabi anjeun ulah menoleh ulah colak kieu karena nu aya di harapan anjeun eta juri tuh pantesan aya di kamari ki juri maloba nu bogoh lain la haula wala quwata illa billahil aliyyil menang 120 poin dilanjutkan sampailah 350 genep poe satahun terus bae maca la haula terus
sampailah di angka 12 sesuai dengan kelahiran Kanjeng Nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 tahun di jero leuweung. Majallah wala quwwata illa billah. 12. Hati-hati dengan angka 12. Karena 12 urang kaluhur kahandap 12. Di luhuran urang aya langit 7 lapis. 7 tambah rop-rop tambah mustawan tambah sidratil mustaha tambah sidratil muntah terus 12. Kahandapun urang aya 12 lapis. Bumi 7 lapis, di handapan bumi aya batu, di handapan bumi aya cai, di handapan bumi aya lauk gede, di handapan bumi aya hiji binatang nu seperti sapi 12. Kakencak kakatuh 12, termasuk awak urang 12 jengkal. Termasuk awak urang 12 jeng. Pernah ngejengkalan awak? Jajar. Awak kurang pasti 12 jengkal, lamun te 12 jengkal lain jelema. Cara ngitungnya pidampal suku hiji sanggeus ngitung 2 kaluhur ke leungeun urang 12 jengkal. Lamun pas 12 jengkal pas teu kurang teu leuwih jeung rama urang, kita jelema bakal sukses. Bakal kedeng santri datang ke kabok aja jangan bakal Kanjeng Nabi Mu'tadilul Qomah sembada cecek pangedekna karena pas 12 jengkal ke jeung ramona ideal dampal suku sajengkal terus datang ke kieu 12 jengkal mun jelema 12 jengkal pas teu kurang teu leuwih bakal sukses. Mun boga pemajikan 12 jengkal bakal sukses. Diajak istiqomah hampang istiqomahna, diajak usaha hampang usahana, diajak dagang hampang dagangna. Mantakan jang geus isuk pagetok nganjang kalikan ulah wakana nyangaran jengkalan heula. Ya mah esa 10 jengkal lain jelema. Ya Allah ya Rabbi, menang 12 tahun cicing di laut, tiba-tiba aya sinar di langit, aya hati suara tanpa rupa, Mansur nangtung anjing balik ke lembur amal nu aya Mansur bercahaya yang tadinya gelap gulita. Begitu datang ke lembur nyana ngembangkeun saaya dipohokeun cinta. Selamat jalan cinta, selamat jalan wanita. Aing kuari menang titipanna ti suara titeh cici ngembangkeun ilmu. Begitu ngembangkeun ilmu istiqamah setahun 2 tahun jadilah Syekh Mansur yang terkenal, Mansuruddin. Setelah terkenal awe mana sih betul nyendah pondok pesantren Al-Mansur kabeh implet. Oh ternyata mun urang hayang bogoh ka awewe boga pasangan hirup ulah mengutamakeun cinta, utamakeun heula ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun urang ibadah jelema datang ke Imam Dausat mengeluh tentang cintana, cek Imam Dausat ibadah ka Allah kan deketkeun ka Allah, Allah nu bogana lamun geus Allah nu bogana rasakeun nah lalu timang makhluk dan ciptakeun Allah dikiringkeun ka Imam Dausat ka Imam Mansur ngantri di kangen kali gitu mas santri gitu mas santri besi galau diberi campena la haula wala quwata illa billahil aliyil
anjing ke sebagai telu manggisan ti alamin keur ngawit la haula main berbeda tuh jeung pasrahkeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Diputus cinta, jawab wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi. Satu hiji nu bisa nyieun pusing jelema hubbun nisa. Kedua nu nyieun pusing ka jelema riya, bisa menghalalkan segala cara hubbur riasa. Hayang jadi pamin hayang jadi presiden, hayang jadi gubernur, bupati, camat, lurah, pusing jelema malah mungkin sayang jadi pemimpin pasti pusing. Ulah pemimpin dunia, pemimpin akhirat kesarua. Hayang mimpin musola, hayang dikolotkan di lembur, hayang ditokohkan, hayang diabah-hajikan, bakal pusing pas itu. Kalau mau eta mah hayang jadi anu, hayang jadi anu, hayang jadi pemimpin, pasti bakal pusing. Mantakan santri, mah kulantaran teh boga kahayang kalau pusing. Isuk-isuk udan kapusing. Ya, subuh mau jam 5, jam 6 nanti boleh lah. Halo kan. Dalakan jelema nu hubur riasa, hayang jadi pemimpin, bakal pusing. Lobi kanan, lobi kiri, sikut kanan, sikut kiri. Pendekatan sosialisasi dan yang lain-lain. Turun tilhur ka handap. Sasalaman ke Ustaz gitu, cium tangan sampai hayang nangkep suku segala bil bau pusingnya kesehatanana terganggu nu kuduna penting hees karena aya hubur riasa hayang nyalon begadang encan bangsa eta mah nusok ngasur teh nangkara tim sukses lapor kumaha beres RT 2 RT 3 RT 4 insyaallah ka urang kabeh duh bener sih ya tim sukses ngan kieu doang ya ngan lagi kan urang kuari mah teu bisa omong doang ya meureunhan hade parigal dalam ulah sakali teu silaturahmi rakosa bungkus ya nyairkeun deui duit di bank beak duitna ngahutang hutangnya ngajual tanah nah ieu pos hayang jadi pemimpin nyawa tanyakeun ka calon nu bahagia moal sebab ieu mah ti Kangjeng dari urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda jadi pemimpin entah aya kahayang kos Abu Bakar Siddiq jadi pemimpin teu hayang Umar jadi pemimpin teu hayang Sayyidina Utsman hanya jadi pemimpin teu hayang terus Khulafaus Rasyidin sampai tabi'in jadi pemimpin eueuh nu hayang bahkan Khalid bin Walid ditunjuk jadi panglima sempat menjadi gubernur cek Khalid bin Walid hari ini per detik ini aku jadi pemimpin maka neraka lebih dekat ke arahku. Masya Allah ayat tentang pemimpin kos itu juga ayat dakwah hadirin sekarang saya dilantik menjadi gubernur maka pada hari ini adalah rakyat Banten adalah tanggung jawab saya maka hari ini pula pintu surga sedikit tertutup neraka semakin dekat ke arah saya bila mana saya adil surga buka kembali bila mana saya tidak adil neraka ngejemblok apa itu ngejemblok ngejemblok bahasa Indonesia naon hah malong Allah bisa ngejemblok terbuka lebar ya betul
Ese bahasa Sunda itu ke atas ku bahasa Indonesia corongan. Nah bahasa Indonesia nah kuai corongan senterin babatrean Sundana. Ya Allah, maka musik, maka hindarilah cek Kanjeng Nabi, hindari hayang jadi pemimpin, hindari. Mun urang bisa ngahindari tak moal pusing, moal ay gitu mah ulah aya pemimpin lain, ulah aya pemimpin, ulah hayang teu mang nyala mohon bogana teu bogana naon ieu mah atuh pan lagu lama hayang ngabebener lembur bae duitna eueuh mun menang mang cuman kuring nyala teu make duitna emang aing jadi pemimpin gitu pada tuh mang nyalon hayang ngabebener lembur aya dan nyalon ka situ dijalak moal di setelah kukula dilalenyap bener ya omongan junjungan teh bener salah bener terakhir seperti ini kurang diarup nyian pusing jelema setelah diciptakan manusia dalam fitrahnya bebas sebebas-bebasna hubul mal hayang sugi jelema lamun hayang sugih pasti pusing geus gawe dirinya tadi pokpan tetep pokpan gawe di Mayora can cukup keneh bae isuk gawe sore dagang baso sampai jam 9 aya keneh harapan dagang nasi goreng Masya Allah yuk punya isuk sampai sore gawe pabrik pulang gawe pabrik dagang baso stop sampai jam 9 nah jam 9 kalau rumah biasa nasi goreng yuk beres nasi goreng jam 1 jam 2 ganti tuh capek pusing hubul mal hayang sugih pasti pusing dikerahkan segala tenagana segala pemikiranna kumaha aing carana kumaha nyenalkan kejo aja kan kejo piraku cenah boga imah gedong boga mobil mewah boga tanah laga ja aing ge sarua turunan Adam keneh mun jelema boga pikiran ka situ bakal awal diajak rumah tangga kula lagi laju hayang sugi pasti pusing lagunya ente cina kula maji teu pernah pusing jadi ajak susah lagi lain teu pernah pusing kita nulis dia berat nyari kanan gundes nyari kanan ayolah hadirin jamaah rahimakumullah andai kata tilu faktor ia terhindar hubun nisa, hubun riasa, hubul mal maka anjing bakal didatangkan ku Gusti Allah sesuatu perkara yang tidak terduga-duga contoh guru urang di ini contohlah guru urang Abah Haji pemimpin pondok pesantren Alami teu hayang nanaon dongeng Abah Haji di dia punya catatan jelek seorang playboy tidak ada dongeng Abah Haji hayang jadi anu tapi naon nu dijanjikeun ku Gusti Allah min haitsu la yahtasi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasi didatangkeun ku Gusti Allah terbentuklah seperti ini ngaleuwihan ieu mah ngaleuwihan tina riasa pemimpin ngaleuwihan tina amal iyalah barokah yuk urang turutan para guru-guru urang
para kiai-kiai urang, para senior-senior urang. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jeung wali muridna nu hadir nu teu hadir, doakeun anakna nu keur mengembang ilmu di dieu, doakeun supaya hasil maksud. Amin ya Allah ya rabbal. Nu keur ngaji sing dilancarkeun ngajina. Yang eta teh sebenarnya pengaruh jasa kolot teh ka anak mondok. Kula mah inget cak abah kula deui. Jalan mondok minta caina ulah ka aing ka aing kamasiat ka ibu sia. Ka ibu sia lamun minta duit ka aing. Dan besinya berangkat mondok aya kena indung pengen cai bawakeun cai ini mah di mondok kieu mondok sia naon teh cai kemudian mah aus iya lain mah dan gula panjang pian teh ente jampe ka aing kumaha atuh ngajampena sanajan kalau ngomong ke sudut cukup gitu. Tiduhan mak kaya aing. Mak mun mah hirup keneh. Oh, di HP. Di HP. Tak kos. Kakak kula ka Haji Uci. Nyana pinter jasa panina mangarayuna. Aing mah lamun deuk mondok sok ngobrol ke jeung ibu sampai datang ka ceuli di dongengna. Dilap wae jadi matana karak mondok mau akalan mana akalan jadi rahasianya karak dibijakin kuari curang. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah. Ibu, doa seorang ibu Abdul Qadir Al-Jailani, andai kata nyana eueuh restu ti ibuna moal jadi kutbul gaus ma ana bikutbin aing moal jadi kutbul gaus. Mun aing lempang teu didoakeun ku indung. Mantakeun neng, kang, mang santri deuk lempang bersimpuhlah di harapan indung. Diuk di harapan indung minta doana, minta japena bari kodok hutangna. Mal duit mah. Mun geus teu aya bersimpuh di kuburanana. Zaraha memeh berangkat ke pondok. Ulah sampai berangkat ke pondok kalau teu nyaho. Kuari geus kuari. Kamana tak budak? Kamana tak budak terima aja dengan dia geus di pondok deh. Ulah kitu pondok mah. Kamu datang di pondok mah, datang. Ulah wae ka mana? Sampeurkeun kolot, sasalaman ka indung bapak. Kuharikeun lain kos dia. Ieu umul balawasa di mana-mana ieu. Datang ka imah lain ka kolot, kaki jauh heula. Langsung dahar di dapur cek bapak saya. Jadi rahasia balik berbeda kita aing kita lahar belum nanti belum berbeda lah kak kolot berbeda karena ngobrol ke kolot. Alhamdulillah pak kula pulang di pondok tamat amil tamat juriyah tamat batan bina kuari dek ngelanjutkan kalau ngasal atau yang lain-lainnya ketika talbiyah atau mungkin ketika balagoh mantek yang sebangsana doakeun pak doakeun. Nah, dari mantek, sini di tukang bahas. Yes, ini jangan kolak, karak dirinya. Iya kan, kuari lain ki, waduh, tidak beres nih. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah. Abdul Qadir ngawakan ummuka ya tali. Udah lamun bacaan, luar biasa. Kanji setelah saya Abdul Qadir jalan karena talibul ilmi nitipkan, bersimpuhlah di hadapan seorang ibu. Ibu nak ulah euleun ngadoakeun tiap salat ngadoakeun. Gusti Allah, kumaha teu kula ngadoana ieu. Anak kula keur mondok ya amin Gusti. Maka bahasa ulang bae. Ya amin, boros asa ka budak. Karena kamari kiriman dari kiriman deui. Bukan dari baturnya sing sadar deh Gusti. Aing menerinya anak datang dari jannah yang meri anu kati kita banut gitu kita anu
Hai anak kula kunon kieu Gusti hayang ganti HP malulu. Ieu dakeun ya Allah mudah-mudahan beta budak balon-balon kasih maksud. Ulah disebut balona. Iya kan keluarga pakai tolak. Oh biasanya orang Sunda. Balon sia. Ulah gitu kalau kajian bukan anak balon gitu. Ulah disebut balona. Si Kazep, kajian jauh gitu. Si Pinter kajian balon gitu. Doakan ke seorang ibu. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah. Abdul Qadir Jilani nitipkan seperti itu. Imam Dawsat balik deh ke Imam Dawsat Mansur ya kawin salah sahiji awewe muhayangan kanjeng dikawinlah ku Mansur boga anak anu ngecikir sangat luar biasa nuku urang biasa dipanggil Kutbul Gaus Aktobul Kutub anu nyebutkeun ma akrabu min awah deui jelema anu leuwih deukeut ketika ulah ka Gusti Allah minal anak di zaman ayeuna yaitu Syekh Dahlan. Nan jelema meneh kawin ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, sesuai nu diamanatkeun ku Kanjeng Nabi, bila mana anjeun mempunyai karupek, kasusah, karuat, kapusing, Kanjeng Nabi ngomongkeun baca la haula wala quwata illa billahil alim. Imam Malik bin Auf ngomong ke Kanjeng Nabi tentang rumah tangganya. Tuhan, kulan di rumah tangga 20 tahun hade lain hade Tuhan ieu kula teu kaboga naon imah pamirti mutoha sakitu lain ngageudianan dan neupikeun bagus cek Kanjeng Nabi. Lain kula mah hayang cara batur bae cek Kanjeng Nabi baca la haula wala quwata illa billahil aliyil. Urang hayang boga warung, hayang semakin luas, semakin gede, semakin maju, bacalah haula wala quwata illa billahil aliyil. Nu penting nyin warungna lain di sisi jalan, ulah maju teuing bahaya. Itulah komo santri mah baca la haula la haula. Kuhari urang harapan zaman seperti pas kieu. Engket urang menuju abad 1500. Urang engket menuju abad 1500, abad fitnah, abad di mana Allah bakal menurunkan pemimpin-pemimpin zalim, Allah bakal menurunkan ekonom anu biadab, Allah bakal menurunkan segala sesuatu jelema anu teu bertanggung jawab. Urang ulah mundur sebagai muslim, baca la haula wala quwata illa billahil aliyil. Ajin terakhir ulang doa ka Gusti Allah, mudah-mudahan ayeuna nuker berkecamuk di alam dunia medingaranan penyakit corona. Andai kata memang itu betul adanya, mudah-mudahan segera dihilangkan di Gusti Allah, sehingga nu pesantren bisa terus pesantren, nu sakola bisa sakola deui, nu garawe bisa garawe deui lantaran informasi anu katarima ku kaula lain seetik kuari anu mogok pesantren. Nu karolotna usaha di Jakarta ditutup, ya otomatis anak terkembangkan ilmu, kenyangan ilmu terbentur biaya eureun sementara. Kula terunyuh dirinya, mudah-mudahan bae ieu negara teh jadi tentrem deui. Urang doakeun Mang Jokowi. Urang sudah mah kitu kan? Urang sudah mah kitu kan aya kakolot mamang. Kakolot urang Mang Jokowi atuh sing bisa mawa negara sehingga rakyat nama lahmur kabeh baru ke mobil. Oke, saya ini susah namanya. Jadi orang doakeun ka wakilna Mang Amin. Nama Kiai Sepuh geus hayang dihormat. Betul. Kiai mah lamun hayang dihormatkeun ahli neraka. Mang Amin mah urang percayakeun geus ahli Allah, urang doakeun Mang Amin. Sing dipanjangkeun umurna, sing diberi kesehatan, kula mah karunya ngeuleuh. Sedih teh kitu.
wayah gitu teh geus wayah disajadah ngarep ka Gusti Allah. Tapi urang meureunna negara ngabutuhkeun nyana, urang doakeun sing mudah-mudahan sehat. Kiai Ma'ruf jeung pejabat-pejabatna mudah-mudahan nu teu sadar disadarkeun, nu teu adil diadilkeun, lamun memang teu daekeun diadil tapi cabut nyawana. Beres kan? Beres. Ieu kuduna mah presiden teh santri. Santri kalau mah cocok. Mudah-mudahan ieu pesantren Al-Amin santri aya jadi presiden. Pertama jin undang-undang muludan ramekeun. Masjid teu muludan boikot. Itu beres. Sudah lagi kabuludan presiden. Pokoknya muludan, wajib muludan. Dari Sabang sampai Merauke muludan. Sabulan mulut karyawan prek kita marhabang amin. Yang kajian presiden mana penting ge ulah panglima. Asalna santri kurang pas dari panglima. Cek urang santri jadi panglima perang kurang pas. Pertama, santri eta lamun can jadi ustad boga penyakit gagal bae. Serang. Ya tenang, geus jadi ustad bakasep rapi. Alhamdulillahirabbil urang ngadoakeun Gusti Allah, ya Allah, mudah-mudahan di negara dijebarkeun, mudah-mudahan di negara diamankeun, mudah-mudahan bangsa dan dari Sabang sampai Merauke ulah dipecah belahkeun. Tadina Indonesia tetap Indonesia, tadina Nusantara tetap Nusantara, NKRI harga mati. Betul. Urang didina bela negara Indonesia. Komo ayeuna urang keur gunjang ganjing menghadapi fitnah anu sangat luar biasa nu ngoyakkan hati seorang Islam, di mana Kanjeng Nabi dibikin sebuah kartun. Nauzubillah min dzalik aya di hadapan aing. Betul. Presiden Prancis tahun ke Pondok Al-Amin. Ya, gue. Ya, teguran. Ini diwek lagi nampil ini aja. Tenang, tapi orang sebagai warga negara tetap tenang. Dia besing ayah di baliknya lain-lain. Ulah wakil main serang-serang baik. Tenang lah. Serbu, tenang lah. Tenang lah, sabar, sabar kepada seluruh warga negara Indonesia. Sabar. Sabar ulah wakil main serang-serang baik. Besi naik gitu dekat Perancis, ke Tanjung Pait, naik perahu ulah. Perahu Tanjung Pait balik. Dekat itu yang dekat Cangkareng naik pesawat ulah, ongkosnya mahal pasti. Kumaha lamun urang datang ka luhur diturunkeun, dieureunkeun pesawat, turun di pesawat malah cara turun di angkot. Nah, biasanya dibalik ya politik mengadu domba secara internasional, karena orang tetap sebagai muslim, sebagai santri pasti tahu tarikh Islam. Oh iya bakal ki urang kebetulan keluar hidup di tahun 1442 Hijriah, berarti ke tahun 1500 tinggal sekian tahun deh. Itulah urang bakal dicoba darah. Lamun ewasan ikan kumaha. Betul. Lu mempertahankan agama adalah orang-orang kini sebagai muslim siap mempertahankan agama. Siap mempertahankan agama. Siap membela Kanjeng Nabi. Siap perang. Percaya. Ya Allah ya Rabbi. Itulah mudah-mudahan orang muntayang ya Allah, negeri orang tetap aman sehingga bisa ibadah dengan tenang. Urang maot husnul khotimah di akhiratna di bawah bendera Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni bendera la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, asup surga bighairi hisabin. Itulah yang kita pinta, amin ya Allah rabbal alamin. Sakitu salah kada pisimpuring, mudah-mudahan aya manfaatna. Urang kuari kumpul di haflah ieu, mudah-mudahan bae urang dikumpulkeun di haflah di taman-taman surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hampura tina samudayana urang sadayana tutup heula kudu amin ya Allah ya rabbal alamin.
Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rabbika zalikal fadlu minal alima. Salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.